sigana lain cilaka-cilaka deui kakak. Lamun wadala kasakten Kanjeng Ratu oge si horeng jalu, urang bisa-bisa dibinasa kakak. Cek si Baruni bari katempo si ganu soak pisan. Ki Adi, apal sorangan kumaha datang Kanjeng Ratu. Ayeuna tuluy kudu kumaha atunya. Cek si Baruna bari ngahulang. Eta dua pimpinan gulang-gulang siluman belut bodas katempo meniku bingung jeung loba kasieun. Kumaha naon kieu we kakak? Kumaha cing Ki Adi kumaha? Cuang cokot deui bae ku urang manusia anu tadi geus dibawa ka ruangan tirakat teh. Kakak, bisa sarua eta oge jalu. Maksudna mah samame kanyahoan ku Kanjeng Ratu. Mending ku urang dicokot bae teh heula barikeun deui ka manusia. Kumaha lamun kitu? Si Baruna ngahulang bahaya lamun cara kitu mah Ki Adi. Kecuali lamun urang geus meunang jang gantina. Lantaran lamun kanyahoan urang bisa dihukum pancung ku Kanjeng Ratu. Cek si Baruna teh satuju kana usul si Baruni. Atuh tuluy kumaha kakak? Lamun urang teu daek ngalakukeun tindakan, urang oge bakal cilaka. Lantaran di laila mah pasti kanyahoan oge ku Kanjeng Ratu teh. Cek si Baruni deui. Si Baruna ngahulang keneh. Tacan wa kanembalan. Tapi teu dilapok manehna nyarita. Kumaha lamun ayeuna cuang balik deui ka manusia bae Ki Adi. Tapi cuang duaan bae ameh Kanjeng Ratu teu curiga. Cuang neangan bikang manusia anu parawan jang gantina. Geus sayulah kitu bae beuh. Cek si Baruna. Nya kakak kitu oge hade. Tapi manusia jalu ieu rek dikumahakeun kakak. Tembal si Baruni bari nunjuk ka si Uha anu masih ngagoler teu sadar-sadar. Parabkeun bae ka rakyat urang, keun ke oge da diharakanan atuh. Kitu alus kakak. Keun kuing dibawana sakalian indit. Geus ayu. Urang kudu guat gerak cepat euy. Cek si Baruna bari tuluy mahina mah ngaleos indit heula keluar. Sedangkeun si Baruni nyari heula awak si Uha anu saterusna mah mahina oge buru-buru indit. Tekung silila si Baruna jeung si Baruni geus aya di parbatasan alam siluman belut jeung alam manusia. Anu si horeng mangrupakeun hulu cai anu sakitu gedena. Nuat eta pikeun manusana Ki Adi parabkeun ka bangsa urang. Cek si Baruna mere parentah ka si Baruni. Teu talangke si Baruni langsung ngalungkeun awak si Uha kana walungan. Kakarek oge ngagujubar geus langsung bagi samber ku reboan belut diguruyuk parahinga benyeng. Siga bae lele anu ngaguruyuk bangke hayam. Ngan sakeureung oge awak si Uha geus beak jadi eusi peujit ribuan belut bodas. Geus kitu mah jengelek si Baruna jeung si Baruni oge ngarubah wujudna jadi belut bodas. Anu satuluyna katempo ngaleor ka jero walungan. Cak urang tunda heula. Ayeuna caturkeun kayaan di lembur Cikawung isuk-isuk. Harita hawa menikar satiis. Cai ibu ngagarendang dina dangdaunan kawayakeun ku angin. Raragragan muni pating murilap kacangan ku sesa cahaya bulan. Sora hayam jago kadengereang patembalan, manuk-manuk pating kaleper kadenger racet paudag-udag jeung pada baturna. Sora jalma mimiti reang pating gerendeng. Aya nu indit ka cai, aya nu balik ti Masigit. Malah aya oge anu rikat indit ka tempat usahana masing-masing, ka sawah, ka kebon, malah aya oge nu ka pasar. Dina kayan kitu, Cenur Hayati indungna Neng Alika, anu peutingna kadatangan ku siluman belut bodas teh jajadian si Amung, si horeng maehna kaburangan. Meureun kitu mah ku capek-capena lantaran maoca wirid di lapisan. Cenur Hayati kageurowahkeun ku ngadenge sora hayam anu kongkorongok. Korejat langsung hudang bari maca istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, aing teh kaburangan atuh. Cek Cenur Hayati bari jung nangtung. Tapi barang rek indit pisan ka dapur rek abdas. Katempo Neng Alika siga nu keur nyuuh dina sajadah bari mamake keneh mukena. Disangka ku Cenur Hayati mah masih keneh sare, tuluy diguyah-guyah. Nyai, udang nyai geus beurang udang. Cek Cenur Hayati bari ngaguyahkeun awak Neng Alika. Tapi barang diguyahkeun teh si horeng waya gabeh.
Malah Neng Alika nepi ka ngarumpu yuk labuh Cai Nur Hayati reuas. Nyai, kunaon Nyai? Kunaon? Udang Nyai? Tulung! 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 Cek Cai Nur Hayati, manehna bener-bener sasah. Terus bae jurat-jerit tulung-tulungan. Bari jeung ngagulang gaper awak Neng Alika anu geus eueuh nyawaan. Sora Cai Nur Hayati menitarik ngageureuahkeun tatangga-tatanggana anu kakarek-rek kacarai atawa anu keur asak-asak di dapur. Kabehana menireuas kadenge sora Cai Nur Hayati anu terus-terusan kadenge jurat-jerit. Bapana, eta dengekeun sada sora Cai Nur Hayati jurat-jerit tulung-tulungan. Aya naon bapana? Cek Cilela salah saurang tetangga Cai Nur Hayati anu pangdeukeutna ngomong ka Mang Damin salakina. Mang Damin anu kakarek datang tos ditampian oge menireuas. Ya geuning mana? Aya naon ya? Irik atuh ka ditu bisi aya papait. Kuringna keur kapalang lair cai. Ya atuh. Keun ku kami rek diilik. Tembal Mang Damin. Bari sup heula ka jero, disalin baju terus buru-buru keluar deui. Rek nyamper ka imah Cai Nur Hayati. Barang geus anjog si horeng di buruan imah Cai Nur Hayati geus aya sababaraha urang. Aya Cenia, Cai Iis, Mang Ijo, jeung Mang Uday. Sedengkeun sora Cai Nur Hayati anu jerat-jerit tadi mah geus teu kadenge deui. Aya naon ieu teh Cenia? Cai Nur Hayati jerat-jerit teh aya naon? Duka atuh, puguh kuring oge karek anjog. Sing katrokan pantona Mang Damin. Tembal Cenia bari buru-buru ngalacat kana golodog. Kitu deui nu sejenna, kabehana oge tuluy naraek kana golodog. Teu lila kadenge Mang Damin kotra-ketrok kana panto. Bari huakauk ngageroan Cai Nur Hayati. Cai Nur, aya naon ieu teh? Buka pantona Cai Nur. Cek Mang Damin bari kotra-ketrok kana panto. Tapi sakitu geus gura-gero sawal kali oge, jeung ketrokan pantona tarik, ti jero tetep eueuh nu nemalan. Nah, atuh ditembalan nya, cek Mang Damin. Cobaan sakali deui Mang Damin, ketrokana ka leuwih tarik geura. Cenia siga nu keder teu sabar. Mang Damin terus ketrokan di panto leuwih tarik deui bari jeung gura-gero kos tadi. Cai Nur, buka pantona. Aya naon Cai Nur? Cek Mang Damin deui, tapi angger bae ti jero teh eueuh nu nemalan. Teu ditemalan keneh geuning. Sik atuh ti panto dapur atawa tong tina jendela kamarna. Bisi nahamboh naha? Cai Iis anu aya di dinya ilu nyarita. Nyakeun ku kuring rek ditong tina jendela kamarna. Cek Cenia bari tuluy bae manehna nguliwat di kapipir imah. Sanggeus aya di pipir kamar, Cenia jeung kajengke rek noong, tapi lantaran jandelana jangkung teuing, Cenia hese noongna. Ih, dasar ngahesekeun pisan keur make der teh. Jendela nu jangkung tak ingin pendek atunya. Gerentes Cenia gugulunuk, red ka kenca, red ka katuhu, breh ka tempo aya tumpukan batu. Ku Cenia batu teh dicokotan. Tuluy ditumpukeun, disusun. Sanggeus kitu mah suku Cenia tuluy teh kana batu. Dengan katuhuna muka jendela saeutik-saeutik. Angger keneh hesein lantaran jendela ditulakan ti jero. Ih, hese teuing. Noong bae hese, cek Cenia bari leungeunna mah terus bae ugat-ugat kana jendela. Keur kitu marangan aya cak-cak ragrag ngarayap kana suku Cenia. Tuluy mapai kana bitisna. Cenia reuas. Bitisna karasa getek. Ieu naon deui atuh ngarayap kana suku aing? Cek Cenia bari ngangkat sukuna sabelah. Atuh batu nu keur diincekna teh goyang. Awak Cenia kabawa oyag. Oyag ka kenca, oyag ka katuhu. Cenia reuas sieun labuh teu sadar ngajerit. Tulung! Cek Cenia bari tuluy koleang kubrag. Cenia labuh nangkarak bengkang. Atuh jalma-jalma anu aya di hareup teh reuas. Kontan lalumpatan muru ka Cenia. Itu nah Cenia aya naon? Cek Cai Iis bari lumpat pangheulana dituturkeun ku nu sejenna. Nah Cenia, nah aya naon ieu teh aya naon? Cek Mang Damin bari maenna oge lumpat muru ka Cenia. Barang breh katempo ku kabehan. Cenia keur uyak-uyak rek udang bari bajuna bobolokot ku taneuh. Naha Cenia, naha atuh Cenia teh naha? Tanya Cai Iis. Eta pogo cak-cak nurus tunjung adon ngarayap kana suku kuring atuh kuringna reuas? Tembal Cenia. Ngadenge kitu nu aya di dinya kabeh pating sarengeh. Ye, disangka teh aya naon. Bogoheun meureun cak-cakna Cenia eta mah.
cek Mang Damin. Geus, ulah nganon hareure, itu kumaha Cenur Hayati? Kumaha tong deui tong, cek Ciis. Teuing atuh da kuring mah sena ongna, jangkung teuing jandelana. Geus gurak-gurak laki geurana ongna. Tembal Cinia. Atuh teu loba ngomong deui, Mang Damin tuluy nyokel jandela pas kaparangana maehna mau bedog. Bray jandela muka barang dibokakeun hordengna breh katempo Cenur Hayati jeung Neng Alika anakna keur ngagaloler duanana bari jeung teu empes-empes. Atuh Mang Damin anu paheulana nempo mani leuwas. Innalillahi, itu naha Cenur Hayati jeung Neng Alika goler kitu teu empes-empes. Dobrak we pantona Mang Uday, dobrak. Cek Mang Damin bari manehna mah tuluy bae ngalacat kana jandela, sup asup ka jero. Sedengkeun sejenna balik deui ka hareup, tuluy Mang Uday ngadobrak panto, sup kabehan arasup. Lalu umpatan muru ka kamar Cenur Hayati. Cik atuh pariksa Mang Damin, Mang Uday, kumaha tah kaayaan Cenur Hayati jeung Neng Alika teh? Cek Cinia bari manehna mah katempogeum peur rawah riwih. Mang Damin terus mariksa pepeuteyan Cenur Hayati, teteh kategana aya keneh. Sigana Cenur Hayati mah ngan saukur kapiuhan bakat tingku rewas-rewasna jeung kaleleban ku Neng Alika. Teu naon Cenur Hayati mah, sigana mah ngan saukur kapiuhan. Cek Mang Damin. Ari Neng Alikana kumaha? Cik pariksa deui. Mang Damin terus pariksa deui pepeuteyan Neng Alika. Si horeng geus eueuh kekategan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Neng Alika mah geus teu aya di kieuna. Cek Mang Damin. Atuh kabehana meni leuwas barang nyarebutkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cag urang tunda heula. Ayeuna cuang malik deui heula nyaritakeun kaayaan Mang Deden anu geus sila katunda. Harita Mang Deden geus aya di hiji guha. Eta di jero guha teh kacida legana. Sakuliling indingna dihias ku ukiran, tapi ukiranna teh nu aya di dinya kabeh ogeh gambar maung. Rupa-rupa maungna mah aya maung tutul, maung belang, maung lodaya jeung sajawana. Di salah sahiji pojok guha aya kursi anu katempona endah. Sigana mah kursi gading gilang kancana. Da eta kursi teh sakulilingna ditaritas ku inten jeung emas permata. Harita Mang Deden ngagoler di hareupeun kursi. Teu lila kadenge sadaya nu leumpang asup ka jero ruangan. Si horeng nu datang teh Nyi Santana, Nyi Santani jeung Nyi Santanu. Mana pemandang teh rai? Kadenge salah seorang di antara eta awewe nanya ka anu sejena, anu si horeng Nyi Santanu teh. Salah sahiji baung siluman bikangna. Eta acek, eta payunan kursi kalungguhan acek. Tembal salah seorang sejena anu sahoreng Nyi Santana. Nyi Santanu teu ngomong deui, tuluy bae manehna leumpang nyampeurkeun ka Mang Deden anu masih keneh keur ngagoler hareupeun kursi sigasana. Nyi Santanu dongko tuluy leungeunna ngarampa kana awak Mang Deden. "Hudang manusa, hudang." Cek Nyi Santanu bari ngarampa awak Mang Deden. Atuh kurejat Mang Deden teh langsung hudang. Matana kekurucuman. Red ka Nyi Santanu, red ka Nyi Santani, red ka Nyi Santana. "Aya di mana ieu kuring? Ari aranjeun saha?" Cek Mang Deden. Bari panonna mah rudat redet ka ditu ka dieu, sigana mah lalembutan Mang Deden teh tacan kumpul kabeh. Nyi Santanu mencrong ka Mang Deden, siga nu hayang nyidik-nyidik kana rupana. Balenyeh imut Nyi Santanu anu ngandung pangiru teh. Atuh da harita oge langsung bae karasa senut ku Mang Deden teh kana dadana. "Teu kudu sieun manusa, anjeun lain di mana, tapi ieu tempat anjeun sorangan." Cek Nyi Santanu. Mang Deden kerung siga nu nginget-nginget saha manehna sabenerna jeung naon sababna aya di dinya. Tapi beuki Mang Deden nginget-nginget, Mang Deden kalah ngarasa sirahna asa nyeri, asa bejad. "Ampun, tulung. Ieu sirah kuring nyeri, tulung." Cek Mang Deden bari nyepengan sirahna. "Geus manusa, tong loba mikiran nanaon? Cek udah oge, anjeun aya di tempat anjeun sorangan."
Cek Nyi Santanu deui bari teu boleh leupas tina imutna. Sedengkeun Nyi Santana jeung Nyi Santani mah ngan saukur cicing teu ilu loba nyarita. Lamun kuring aya di tempat kuring, ari anjeun saha? Terus itu nuduaan saha? Cek Mang Deden deui. Kuring pamajikan anjeun nu kahiji, ngaran kuring Santanu. Ari itu nuduaan pamajikan anjeun nu kadua jeung nu katilu, ngaranna Nyi Santana jeung Nyi Santani. Tembal Nyi Santanu. Mang Deden ngahulang deui bae, maehna siga nu mikiran deui. Nah bener maehna boga pamajikan tilu saperti disebutkeun ku Nyi Santanu tadi. Ngan saperti tadi, beuki Mang Deden mikiran sirahna beuki asa karasa bejad. Ampun tulung, ye sirah asa bejad tulung. Cek Mang Deden bari terus nyepengan deui sirahna. Plak sirah Mang Deden ku Nyi Santanu ditepak. Kulahek Mang Deden labuh kapiuhan deui. Karampeuna di ruangan panjara, ieu manusia teh masih keneh loba kasadarana. Lamun dipaksakeun bisa mawa bahaya ke urang. Cek Nyi Santanu mere parentah ka adi-adina. Mangga acek. Tembal Nyi Santani bari dulur genyeng ngangkat awak Mang Deden. Terus dibawain di eta tempat, tapi teu lila Nyi Santani geus datang deui. Kumaha Rai? Tanya Nyi Santanu. Tos dikeram di ruangan anu katujuh acek. Nya atuh syukur. Keun lila oge moal sadar manehna teh. Cek Nyi Santanu deui. Tuluy gek Nyi Santanu diuk dina kursi gading gilang kancana. Sanes ieu teh acek. Kunaon sababna urang teh kedah ngumpulkeun prajurit anu asalna ti bangsa manusia atuh acek? Tanya Nyi Santana. Nyi Santanu ngahulang sakedeung. Nya bener, eta pertanyaan teh alus pisan. Jadi kieu Rai, naon sababna acek ngumpulkeun manusia pikeun dijadikeun prajurit? Lantaran ari manusia teh boga kekuatan anu pangahengna. Beuki loba manusia anu jadikeun prajurit ke urang bakal leuwih gede kekuatan. Cek Nyi Santanu ngajentrekeun tujuanna. Tapi kapan manusia teh lamah pisan acek? Cek saha ai? Justru ari manusia teh makhluk pangkuat-kuatna, loba akalna. Contona masa zaman harita Prabu Durakumala raja siluman badak teh bisa naklukkeun sakabeh siluman. Eta teh salah sahiji sababna lantaran manehna boga saurang papatih di bangsa manusia anu ngaran Den Maraah. Mangkana ayeuna Rai duaan tugasna ngumpulkeun manusia saloba-lobana supaya kekuatan urang beuki tambah sampai ka engke dina hiji waktu urang bakal bisa ngalehkeun Sinata Lodaya ngarebut kerajaan siluman maung ti manehna ka harti. Cek Nyi Santanu deui. Mun atuh sim abdi duaan siap acek. Malah ayeuna oge sim abdi duaan nyuhunkeun wini pikeun milareun deui bangsa manusia kanggo dijadikeun prajurit. Cek Nyi Santana. Nya beral ka ditu. Sing ati-ati. Kade bising kapergok jeung manusia anu ngaran si Maraah. Rai duaan mending keneh ngahindar, ulah coba-coba ngalawan. Cek Nyi Santanu bari amanat. Suhun atuh acek, mangga permios. Tembal Nyi Santana. Tuluy Nyi Santana jeung Nyi Santani arin di tidinya. Ngan waktu saseep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Apunten kakirangana, mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.